Isok-isok ya seger olahraga sembari keur puasa kita kumaha atuh nya seger isok-isok ya balik keur puasa oge. Tapi ngomong-ngomong Kang Kiki cenah rek ka dieu urang geus ka dieu eueuh keneh wae teu nembong-nembong deh. Ayo soranganan di dieu tadi sahur jam 3 leumpang ka dieu mangkaning jauh dah wae moal aing puasa. Biasanya Kang Kiki mah lamun kemana-mana tuh sokan ujung baturna, tapi nyebutnya tadi kena sorangan aing ke pat tingali di WA ku aing begini wae eta nek kabelah kiduran juga da kini Kang Kiki beneran aya ayunan jair heula aing babar Kang Kiki wae kamana jelema eta nungguan dek janggian jogging kene wae aing sobraha jam di dieu ke sidang tingnan oge ya ningannya tuh bener isuk-isuk ieu mah nyantai tunggu nungguan berang jadi gawe henteu panahna mah poe libur nya lamun lain bulan puasa meureun ngopi heula enak panan diganting geus buka ngopina udah diajar sabar. Karena ke bulan puasa orang kudu melatih diri, kudu menjaga hawa nafsu. Nya kewe isuk-isuk mah dengan keindahan alam, segar-segar orang bari olahraga. Pada orang tak salat subuh sare dia mah bisa jadi penyakit. Jadi lempangan dumuk we gitu. Awak kabang berangkeun olahraga, rada bugar sehat lah. Ya. Ngapa oke keringan lempang dah. Tapi awak rada ngeunah hampang-hampangan ya, rada sehat-sehatan. Jin kumana ge? Duh, gimana ge ya? Lah itu bangun jejeuleuan aing apa lain tuh si Turbo apa sanya? Ayun-ayunan, bangun si Turbo. Kau yang tengah heula coba ya. Buset heuh bener. Tadi di dia nya karena tayun-ayunan si budak leutik si Turbo. Set beneran. Naon sih? Lah, ning Kang Kiki geuningan. Lari. Aing tadi lelempangan tengah sugan teh lain sia geus di dieu geuningan. Nya aing nungguan minggu nek geus bulukan kieu. Lila banget. Arian keur aya acara naon ieu mana di dia Turbo? Oh, nya acara jogging geus batur isuk-isuk. Olahraga gitu. Iya, olahraga mah capek. Kumaha tuh? Lah iya ayun-ayunan. Ayun-ayunan. Ya ayun-ayunan sia kumaha? Kan olahraga ge gerak saru ayun-ayunan saru mah urang. Di SD puasa teh nya jogging kos batur teh jogging kayak ayunan ke. Meni repot-repot teh sirik wae ka batur teh gitu. Ari sia mah geuningan. Naon deui sih? Lain masalah sirik. Iruk aing kana batur olahraga kana ka sirik. Ari olahraga mah meunang. Jalan-jalannya menang nya tapi kade poho pagawean geus dicaba kabeh can. Ya geus atuh nya paren geus anggeus cenah mah moe pare upoekeun. Ya emang bener pare upoekeun meureun baju kudu dipoekeun meureun geus moekeun baju teh geus nyeusehan di imah meureun. Nya nyeusehan mah enggeus rek maekeun kumaha tah langit-langit kitu jeuleuh tuh keur paroek kieu rek garing giraha. Mana atuh si geuningan rada teduhnya langitna. Mending mun diayun heula kos budak atuh. Ning ngeunaheun. Kegayangan heula tuh. Bener sih emang nagenya. Nya atuh hirup bari pusing-pusing teuing keur mah urang geus kolot. Betul lah arek kitu mah, arek di dinya bari ieu mah. Urang rek kaharep lah ya. Bari neangan angin segar ya. Tempona mah angin segar kamari keuningan aya di warung. Nya eta mah kamari kaberangan atuh udangna. Sugan teh nya anu ngageroan di masjid sugan teh. Iya nanti sahur gitu, ayo soreng teh ajan. Kamari kaberangan atuh. Kaberangan. Kita di hadap di warung di wae. Katunya uing rek di heula tuh Kadang kayaknya beli kopi dia lah. Sok bisa wae eta mah Turbo mah. Kadi heula we lur ngalakonan si Turbo mah kena teh dian. Moal anggeus. Leuleumpangan dumuk urang. Istirahat sabari nenangkan pikiran gitu jenuh lah orang pada di imah wae mah.